Tuh aing mah kaduhung lain tiba heula aing meuli nu si eta. Naon Sapi nu si Ojos ngajual sapi lain kamari teh. heeh kamari teh ngajual 5 kamari teh Tuh eta geus tawaran ka urang lain nu beli mana aing mutu nu hiji nu badag eta. yang kurban Heeh aing teh dibeuli aing duit aya lain duitan kamarinya euy. kan teu kapikiran kumaha telat kapikiran Aing urang teh. Pak urang kurang tuh dibejakeun Pak cukuran teh itu Paji Ojos tengah jual sapi 5 tapi bapak dianggapna heureuy urangnya Heeh urang teh ayeuna urang neangan hararese nya. Ayeuna ge lain masalah murah atau mahal nah eta teh jadi teu kaparake euy nya leutik gitu kan. Jadi aduh urangna asa teu sugema euy mare nu kitu teh euy. Nya aya nu hayang urang hargana teu sesuai jeung barang gitu urang teh. Dasar lain jodoh mah kitu dengan nya hayang-hayang teh. paling aneh yang kanu sejen mulanya Si Mang Ono ngajual sapi moal. teuing mamaran teh nawaran kamari ge mamaran teh Teu urang teh heula teh nya. heeh Luar halus. hayang kamari mah hawar-hawar hayang 30 gitu Buka sabaraha sih eta teh? nya anu manehna mah dijual ngan mainan nyangan ti batur cenah di batur nyalawan biasa hawarnya Urang teh heula nya sugan halus barangna. Heeh. Tuh jaman yang seminggu deui. kurban Pak tulus Pak Nya tulus atuh kira aing jelema Alhamdulillah, korban mah aing keur mantap. maha kawasa. urang hadir Katanya nyisit